Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalin wa awliya'i waswari wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan lalu syabru qari ajilani wa khususan lalu syairin Nabi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan lalu musannif wal kitab tijanu daruri usulim maupun muassilati wal mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaiju jeung ari sifat anu wenang fi haqqi ta'ala di hakna Gusti Allah taala. Pilu kuli mumkinin eta sifat pilu kuli mumkinin autarkuhu atawa autarkuhu hartosna pilu kuli mumkinin midamelna piga saban-saban perkara anu mungkin autarkuhu atawa ninggalkeunana ieu perkara anu mungkin. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat pilu kuli mumkinin anahu eta sanyanyana Gusti Allah taala la wajib lamun mawajib alaihi subhanahu wa taala alaihi ka Gusti Allah subhanahu wa taala naon pilu syain hiji perkara au tarkuhu atawa wajib ka Gusti Allah ninggalkeunana itu perkara la soro mangka jadi naon aljaiju perkara anu wenang teh wajiban eta jadi wajib ka Gusti Allah au mustahilan atawa jadi mustahil ka Gusti Allah. Wa huwa jeung ari perkara anu wenang di Gusti Allah jadi perkara wajib ke Gusti Allah atawa jadi perkara anu mustahil ke Gusti Allah muhalun eta teh mustahil. Sifat anu wenang di Gusti Allah teh nyata sifat pi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Hartosna Allah mungkin ngadamel hiji perkara atawa mungkin ninggalkeun ngadamelna kana eta perkara. Jadi Gusti Allah teh bisa ngadamel hiji perkara atawa mungkin wae Allah teh ninggalkeun kana hiji perkara. Kumaha Gusti Allah wae. Bisa aya, bisa teu aya, kumaha Gusti Allah. Eta hak prerogatif pangeran. Allah kawasa rek ngayakeun rek ngeuweuhkeun. Tah eta sifat anu wenang di Gusti Allah mah. Lamun Allah henteu kawasa, henteu kongang, henteu mampu ngayakeun jeung henteu mampu ngeuweuhkeun dalilna ya. Mangka Allah teh ngawajib lamun aya hiji perkara anu mungkin ayana teh berarti jadi wajib. Lamun anu mungkin eueuhna eta teh jadi mustahil. Sedangkan perkara anu wenang ayana jadi wajib keur Gusti Allah atawa jadi mustahil eueuhna keur Gusti Allah muhalun eta teh mustahil. Jadi setiap perkara anu aya eta ku Gusti Allah diayakeun. Gusti Allah nek ngayakeun nek ngeuweuhkeun eta kumaha Gusti Allah. Eta sifat jaiz di Gusti Allah, sifat anu wenang di Gusti Allah. Sifat anu wenang di Gusti Allah teh nyaeta ngadamel hiji perkara atawa ninggalkeun ngadamelna kana eta perkara. Tah gitu. Mana dalilna? Dalilna la wajib lamun ma'aya lamun mawajib ka Gusti Allah taala ngadamel hiji perkara atawa lamun mawajib ka Gusti Allah ninggalkeun kana eta perkara mangka jadi perkara anu wenang teh wajiban eta jadi wajib o mustahilan atawa jadi mustahil. Perkara anu wenang ku Gusti Allah teh jadi perkara anu wajib ke Gusti Allah atawa jadi perkara anu wenang eta teh perkara anu mustahil ke Gusti Allah. Padahal perkara anu ngawajibkeun ka Gusti Allah jeung perkara anu ngamustahilkeun ka Gusti Allah mah eta teh muhalun mustahil mah mungkin Gusti Allah mah. Keur Gusti Allah mah eueuh kawajiban eueuh kamustahilan. Keur Gusti Allah mah nek wajib nek mustahil kumaha Gusti Allah wae. Urang teu bisa ngatur ka Gusti Allah. Gitu artina perkara anu diayakeun ku Gusti Allah jeung perkara anu diweukeun ku Gusti Allah eta kumaha Allah. Pi'lu kulli mungkinin au tarkuhu eta sifat wenangna Allah. Gitu. Wajibu sareng wajib pihaki rasul di hakna para rasul alaihi salatu wassalam alaihi meta muga tetep ka para rasul. As-salatu hormat Allah wassalamu sareng kasalametan
Naon rusul teh artina pirang-pirang utusan. Rusul jamak tina lapad rasul. Lamun rasul hiji utusan. Lamun rusulun pirang-pirang utusan. Lamun rasulun eta hiji utusana. Rasulullah berarti utusan Allah, hiji utusan Allah. Nah, lamun Rasulullah saweta mufrad, tetapi lamun rusulun jama taksir tina lapad rasulun jama artina loba. Rusulun pirang-pirang utusan, wajib ka pirang-pirang utusan Allah naon asid ku sifat sidik. Wadiduhu jeung ari lalawanana sifat sidik teh naon al-kidzbu nyaeta kidzib hartina bohong, sidik hartina bener. Wajib ka utusan Allah mah aya sifat sidik hartina bener. Mustahil rusul Allah kasifatan ku sifat kidzib hartina bohong. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana yen rusul wajib kasifatan ku sifat sidik annahu metayen sanyanyana para rusul lau kadzabu lamun mabohong itu para rusul teh para utusan Allah teh lakana tatang tu bukti naon khobarullah berita na Gusti Allah teh subhanahu wa ta'ala kadziban eta bohong wa huwa jeung ari berita Allah kadziban bohong muhalun eta teh mustahil. Nah, jadi sifat anu kahiji anu wajib di para rasul teh nyaeta rasul wajib kasifatan ku sifat sidik hartosna benar. Mustahil rasul kasifatan ku sifat kidzib hartosna bohong. Anu jadi dalilna para rasul para utusan Allah wajib kasifatan ku sifat sidik nyaeta lamun mabukti itu para utusan Allah teh bohong atuh bukti berita ti Gusti Allah teh bohong. Sedangkan dari berita ti Gusti Allah bohong eta teh muhalun mustahil. Wajibu sareng wajib pihakihim dihakna para rasul alaihi salatu wassalam. Sagitulah wallahu a'lam bishawab.